Ya guys, udah di rumah depannya. Kang Bancet. Iya asep corona, iya asep naon ieu? Asep Bangkong. Asep bangkong. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy ayo nama jadi ada ketemu dua orang ya. Si Asep Bangkong jeung si Bayu Jatnikar Mang Asep. Apal Lain Asep ieu. Asep Bangkong Tuh teh kan, apal ya? geus tungguan cenah ge. Iya. Oh tinggal itu. Heeh, bener. Ayo bro, tadi coy. Bener ah saya receh. Ayo bro naik. Nah, iya Asep Bangkong Cakep. Alhamdulillah. Guys, Nice. aduh ieu teh pada ka mana ieu teh? Sapa heula eta subscriber. Ya guys, bener ya jangan lupanya Asep Kodoknya. Asep Kodok, lain Asep Asep Bangkong, Asep Bangkong. Bangkong. Asep Bangkong. Lamun Sunda mah Asep Bangkong. Lamun Sunda mah Bangkong. Ya. Lamun bahasa Indonesia berarti jadi Asep Kodok. Ya. Oh, bener. Jadi Asep, Apa? si aduh anjir. Jadi kita teh mau mencari seseorang. Ya, Barangkali kamu tahu, ya. namanya teh si Bayu Jatnikar. Oh, Apa Iya. Bayu Jatnikar? Si Kancung bener kan dia kan? ya. Eta sapa heula subscriber atuh. Jangan lupa ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Asep Asep Kodok ya. Asep Kodok. Ya channel Kakak Ucil. Nah. Ai subscribe teh naon sih? Eta gama loncing. Mah lonceng beureun. Ya, eta betul. Aduh, Kodok ieu cenah euy. Ah, aing mandek naon teh? Ada dah kumaha ai berkonten. Ai berkieu mah da asa teh enak. Lain Kodok mere belut. Ah iya belut mah kari. Kela ari Cikacung bener kan Cikacung ieu? Iya benar. Lu di mana ngalah-ngalah ngadadak gitu? Heeh. Wah, tuh lila ngalah ngadadak. Udah kumaha. Ai kanang hayam mana Sep? Kanang aya bihareup. Harapnya. Oh dekat kanang hayam di mana teh cenah? Siap. Kanang aya. Dekat kanang aya. Jadi guys, ke edisi hari ini kita edisi mencari orang. Kebetulan kita sudah janjian sama si Asep Kodok. Mau mencari si Bayu, rumahnya si Bayu. Bayu Jatnikar. Mana kanang ayam teh? Di depan. Woi. Sep, adik kamu udah punya cewek, Sep? Belum, masih single. Cenah geus boga kabogoh kumaha itu? Acan, ai Kak. Oh, Aslinya Kak. Acan teh ngomong hareupeun subscriber meureunnan, hareupeun Acan penonton. aslina. Di depan semua keluarga belum kasih tahu belum punya cewek. Anjir. Jadi kamu teh asli bujangan, Asli bujangan. bujangan tulen gitu. Ya. Rencana neangan pi pamajikan kumaha ya? Calon. Biasa we, biasa kuningnya awe ke aku. Aduh, oh jadi pada dasarnya mah nu penting nyaah gitu. Ya. Ket bae goreng oge gitu. Kemai goreng ge. Pentingnya Pentingnya. Tong atuh goreng teh. Kadena kudu kumaha Kang Asep. Janu golis atuh. Goli. Anu geulis. Oh. Cikancung teh masih Cikancung ya? Ya. Edisi mencari si Bayu. Anjir berarti. Kemana ieu? Ke atas saja. Terus? Atas. Ai ka kiri ka mana ieu? Dia mah ke Harduni. Harduni teh naon tempat naon? Kampung kene Aya tempat wisata di dieu? enggak ada. Asli. Enggak ada. Aja. Kanang aja. Jauh ya Bayu Jatnikar teh. Apa sih Bayu Jatnikar? Ya belum kasih tahu kan. Belum ada konfirmasi. Oh. Emang hari teh dekat kanang hayam cenanya? Nah ini gini kan kanang ajamnya. Jangan tanyakeun heula berarti euy. Tanyakeun ka saha? Nanyain ke orang ini. Cik Masih tanyakeun Masih. Coba Bumina Bayu gitu. Bayu Mana? Jatnikar. Tong Bayu we da mau apalin Bayu we gitu. Baju aja, baju. Jadi guys, kita mau cari si Bayu. Karena saya nggak tahu alamatnya di mana, tapi patokannya yang dekat kandang ayam. Ayo, Asep Kodok ya. Ayo tuh. Hah? Tidak ada, Mang.
Mang diharap tuh. Eta gila mah diharap. Apalin mah. Memang kalau cari alamat Susah banget. mencari orang nggak tahu alamatnya memang susah gitu maksudnya. Ya guys, udah di rumah depannya. Kang Bancet. Lain banget Bayu. Guys. Lagi di mana ini Kang Asep? Siapa? Ya kenalan aja apa atuh pada Asep bener. Nya. Hah? Nya. Meja Asep naon ya? Iya Asep Corona, iya Asep naon ieu? Asep Bangkok. Asep Bangkok. Ya Asep Corona. Di Soreang, Bu. Oh, bener. Terkenal Asep tuh dia mah ya. Nya ada. Ya, mah koslet ya. Muah, Koslet. muah diadunya. Oh. Hah? Muah. 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 Asep jeung Asep ya. Aduh. Asep jeung Asep makan jeruk. Apa di mana, Bu? Tuh di mana? Ayo motornya. Lagi stiker. Oh, lain kian. Kami ngerenya di itu spanduk bujur nah. Di Ciwidey. Di Ciwidey ya, Bim. Ana juga dia. Ayo tuh. Amang. Dia dekat dia. Naon? Yang libatkan? Wah. Ini buat Asep. Ini guys. Ah, Bu Kang Bayu. Ini. Iya, Mang Asep. Iya, baru baik ka dieu. Salam wae. Wah. Berapa? Tuh, ayo. Ayo. Bumi Kang Bayu paling mananya? Ayam Kang Bayunan. Wah, iya janda bodong itu. Mana? Iya bodong. Tah, iya bodong. Iya janda bodong. Ini jana bodong. Iya. Ini jana bodong. Kan bolong. Iya. Iya. Hah? Iya betul. Iya, di dia. Aduh guys. Iya. Wah. Ya, yuk. Pendek aja. Jiragan. Nah, 14 14 naon? juragan 14 aja. Ah, kita beja-beja. Kita launan lah tuh, kita launan lah tuh. Hah? Musiknya launan lah musiknya. Copyright. Saya di Wow, dah. Hah? Alhamdulillah. Kapan nak oke Bumi Namang Bayu jet niker di dia ternyata. Kumaha Yuk. tempatna kumaha? Kita teh tadi di warung ya. Ya. Oh. Iya teh, isinya Mang Bayu. Rai. Oh, atuh ning eta. Yuk deh yuk. Nah, iya Mang Bayu teh. Kala asa geus salaman can dia geus salaman can. Padan lah. Asep. Atau Maksudna tuh. Mangga. Jadi nama pengusaha ieu, pengusaha janda bodong Jana bodong. ya karpet ada ke. dibalik yuk. Dibalik. Hah? Ini mati lam nang. Oh, Ya, berapa persiapan, Pak? persiapan jadi Ayo borongan Tong sana dikeluar. Ayo borongan guys. guys Kalapak Fitri. Iya kalapak Fitri, Fitri Bapak. kumaha teu balik ngurusna ieu. Acan karek mana mawa Di mana ieu mau di mana? di Cianjur. ini geuting jangan yuk. 40 juta tamang. Hah? 40 juta. Iya. Ah, teu balik gimana Loba tuh. nyayat lagi kieu Mang Bayu ieu Mang Bayu. Nah, jadi kumaha teh. Hah? Iya, Udah ngabaran lah, ngabaran wae kabar. Apaan acan? Rek di kabaran. Kabaran naon? Kabaran itu orang lek aja. Oh, jadi Mang Bayu dek hajat naon ini kudu jelas hajatnya kan syukuran naon gitu. Pada kawin Udah deui. nikah kan sana. Eh. Kawin batu. Kawin dia budak. Tere. Ya,
budak gitu ya. Jadi abinya sibuk beda. Kolot Tanggal sabaranya? tanggal 14 ayeuna. Cika alus Itu tina kalapa. Kalapa. Tapi asa berat asa iyan nih. Yuk, Main. Masep. Ieu na bisa asa iyan kieu tadi masih juga aja ieu. Itu emang can ini. Nah, Can nyebar. Bisa nyebar. Entah maksudnya emang China tadi laan jadi kieu Itu emang itu. Ieu mah sa coplokna bengke keluar akar tah juga ya. Lamun keluar akal coplok ieu na piceun. Itu antus. Justru ieu nanti dicet di politur di alusan Derbras. di politur lah atawa di kumaha. Pecinta tanaman atau ngaran ieu kita Kitri ieu mah. Kitri. Bonsai kitri. Kitri. Nah, bat Kitri. Duka tah. Ieu mah nya. Kalapa leutik we. Bisa ngieun tapi teu apa ngaran, teu apa artina Kitri teh naon. Jadi Kitri itu terbuat ya bukan Itu itu wajib dari kelapa Kalapa. garing lah. Oh, iya salah. Lain itu gitu jadi Fitri itu. Palingan jadi tepangi-pangi itu jadi pengusaha ieu tanaman Iya minum tadi. Siap nuhun teh. Yuk apa ieu saha yuk? Serewas itu sapo deui. Saha anu apa hal itu? Tapi Aduh. poho deui gitu. Aduh. Teng bakating ku minang pangi jadi poho teh. Penyanyi itu Pangi minang. penyanyi anu geus kawansara. Pokoknya mah ieu mah artis di antara para artis we nya. Yo leuwih-leuwih. Leuwih-leuwih. Terus sok lagu naon saeutik karep nangungkul. Leuwihna. Tong sok kitu ai Kang Bayu atuh. Ieu mah bos YouTuber balik aya bahan mau ieu. Kitri. Bapak aya bawa hiji ewang. Kuping aja. Yuk, ieu untuk dijual yuk atau untuk hanya tanaman Koleksi we. koleksi unggul. Koleksi. Da resep kana bubungaan gitu. Dan ini lebar nyayatan Koleksi bikin kapotong bonsai. ieu kumaha ieu. Acan anti dituna. Oh itu Karek kunang ngawat. lebar ieu nyayatan teu alek ah. Bakar bagus pokoknya mah tapi apa dan Jadi hanya untuk koleksi saja. Lamun misalkan aya anu ka dieu jeung meuli tanaman Mang Bayu ieu misalkan seharga 10 juta dijual mah. Kira-kira? maksudnya per biji gitu. Untuk misalkan aya nu Kabeh. rame diborongkeun. teu nah borongkeun can ngomong kalau borongkeun. Aya nu ka dieu Per biji, asupan kana kemang. Nah tanaman koleksi Mang Bayu dibayar 10 juta dibikeun moal. Nya dibikeun ya. Nah sareng meulina. Yes ya. Sareng meulina. Bisi we aya gitu. Wios teh lah tong repot-repot teh. Wios tong repot-repot lah. Neng ada. Iya bisa panggil jeung ieu di mana ya, Pak? Oh iya mah tuh iya Kan asistensi. bukan mimitina dari Rusdi Oya. Iya. Dari Rusdi Oya. Jadi kemarin teh rekaman main nanti 2 lagu ya. Rekaman lagu. Wah, lagu halus pokoknya. Poho deui rep namanya poho deui. Poho deui. Gerako erep nama poho deui. Oleh Kumang Bayu Kumaha sora teh. dewek depan ya di teu poho. Tah, iya ya Mang Bayu selaku penyanyi kumaha dewek. Rep kumaha yuk? Rep hungkul yuk. Repna, Repna weh. oh repna. Repna hungkul tak. Repna aku. Ya, repna hungkul. Yuk, wah, gak. Ulah ringlang, ulah poho deui. Poho nama. Oh, jadi yang liriknya ya poho deui. Rap nama. Liriknya ya poho deui gitu. Poho deui. Poho deui apa grogi ya? Grogi berarti Itu eta. grogi poho ya. Poho we jelas mah. Alhamdulillah bisa nganjang ka rompok Mang Bayu. Ayeuna teh palingan turun ka handap ternyata keur ngayakeun syukuran tanggal 14 teh nikahkeun putrina. Oke ngurus tanaman koleksi Bonsai. kuping Iya, kuping gajah itu. Kuping gajah. Kuping jerapah. Kuping gajah. Merek meureun nih kan merek meureun nih euy. Kuping gajah ya. Nya ieu bibitna teh. Bibitna teh eta. Oh kuping gajah mah aya nya bisa maksudnya. gede, bisa gede, bisa gede kieu kasih daun. Aya kuping gajah. Ieu mah karek. Aya kuping gajah, kuping arde, Kuping naon deui mah, Cap? Kuping naon sih da loba atuh. Kuping muning. No kuping muning namanya. Kita kuping arde mah ya can dipelakeun. Kuping naon eta? Tah, Ieu naon ieu? kuping arde kan ieu mah garing itu. Can dipelakeun. Karek menang mawar di lembur. Ah bener Cianjur mah komplitnya. Ieu teh Komplit Cianjur mah. Itu Cianjur koleksi. Cianjur mah itu tuh, cawu tuh, tinggal mangar gitu ya. Cawu tuh cabe Pas era kan itu mau pulang. mangkukna.
Lain ini bisa kebenaran kieu mawa Arek kitri. 2 hari. Bisa kebenaran mawa kitri ngahaja neangan Nah, heula. aja we. Dari itu mah jarak tos jarak di dihanapkeun tangkal itu. Oh neangan heula Cik orang review. Jadi kitri ieu teh setelah nanti keluar akar terus ditanamnya di tanah atau misalkan di kumaha? bisa Dari dicai di pot we. di pot ditanam bisa. dulu. Oh, dimasukkan ke Di pot. Nah, si akar kan kieu carana tuh. Nah, misalnya ti dia kan akar. Jadi YouTuber Nah, langsung main data ieu ah ditanam. gitu YouTuber. Kan akar teh keluarnya. Tah si ieu teh dibersihan terus keluar akar teh. Terus ieu dibersihan dihamplas sing bersih. Langsung we dipolitur atau diperenis si batok itu. Tuh. Berarti teu dicoplokeun. Tuh, atuh. Si Kan batok ieu mah. nanu dibutuhkeun batokna. Oh dibutuhkan ieu nangke diamplas. Diamplas Dipolitur. terus dipoliturnya. Terus we tanam ieu. Ieu mah bersihan we cenah herang. Sarana kitu. Jadi abi mah di akuariuman Mang Bayu. Ya sari Di akuariuman. Itu anakan meureun di akuariuman mah. Itu kan laukna anu anakan teh. Biasa tah si China sakedik akuarium supaya akarna hungkul nu Nya ke- supaya akarna nu ka. Itu jenis kelapana kelapa naon? Kelapa hejo kah? Kelapa Ieu koneng? mah kalapa hejo ini sih. Kelapa koneng bisa jadi. Kalapa koneng bisa jadi Kelapa nu geus kolot pisan gitu teh, nu teu Iya. dihancurkeun caina kudu nya geus kalau tone keluarkeun caina. Soalna kocelak itu gitu. dikeluarkeun atuh. Caian. Diminum bisa mah. Bisa wae. Bisa Kan Kalau antara pada- rasana kan sih. nu geus kolot biasa we gitu lah. Bisa jadi lama-lama. Oke, bosku Jubar, kita mau ngopi dulu. Ya. Trot. Bye. Geus lila kuring hirup teh nyorangan